Balat balabar kawat burinyai, anggota DPR RI Aceh Hasan Syazi, secara resmi mimpin kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2020 dugi ke 2025. Aceh Hasan Syazi kapilih secara aklamasi dina musyawarah luar biasa daerah Atanapi Musdaluk, dina kaping 20 genep dugi 27 Februari, di kantor DPP Partai Golkar. Aceh Hasan Syazi negeskeun komitmenna kanggo nyangking Golkar pinunjul dina Pilkada 2024, satutasna kapilih janten pupuhu. Anjeunna oge optimis, kaunggulan Golkar di Jawa Barat, baris janten barometer unggul partena di tingkat nasional. Aceh Hasan Syazi mitutur, kaputusan Musdaluk parantos netepkeun simkuring, hayu urang tarung sasarengan, margi urang ageng teh di Jawa Barat, kapungkur unggul di Jawa Barat tahun 2004, kiwari tos 20 tahun, tos 2 dekade, urang kedah unggul tahun 2024. Mung kompak wungkul mah teu cekap, tapi oge diperyogikan usaha kalawan upaya anu maksimal. Aceh Hasan Syazi negeskeun wireh anjeunna baris saenggalna konsolidasi internal DPD Partai Golkar Jawa Barat, kalayan saengalna ngarengsekeun kapangurusan dina sasasi. Pon kitu dina waktu sasasih teh, baris nyusun jentrena program kerja dina Rakerda DPD Golkar Jabar. Aceh Hasan Syazi oge sakedap deui bakal ngayakeun safari politik di sakuliah DPD Golkar Kabupaten Kota. Kiwari, Partai Golkar di Jawa Barat aya di urutan kaopat numutkeun hasil survei. Anjeunna baris ngadamel strategi kaunggulan partai, dumasar kana pendekatan ilmiah. Aceh Hasan Syazi ngembohan, dina waktu nu caket, urang baris ngayakeun survei ka daerah. Temung ukur survei calon kepala daerah, tapi oge partai. Urang survei oge masalah-masalah nu ngembang di daerah-daerah kanggo dilebetkeun kana kampanye engke, urang bakal nyusun program anu pas kanggo kaunggulan. Urang rebut kaunggulan Partai Golkar Jawa Barat, urang rebut kaunggulan Pak Airlangga janten Capres Partai Golkar, urang rebut kaunggulan Gubernur Jawa Barat kalayan para bupati sareng wali kota. Sakitu kapihatur, ti langit redaksi balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.